Medar perkara biantara. Biantara teh nyarita di hareupeun balarea kalawan eusina luyu jeung tujuan nu rek ditepikeun. Biantara ge kudu luyu jeung kapentingan acara nu ngahadiran jeung kalungguhan nu biantarana sorangan. Atuh basa nu digunakeunna ge tangtu gumantung kana situasi jeung kondisi. Ngan ilaharna ngagunakeun basa hormat lantaran ngajenan hadirin nu ngabandungan biantara. Nu kaasup biantara teresmi contona biantara ulang tahun, riungan lembur, acara hiburan jeung sabangsana. Ari nu kaasup biantara resmi contona biantara dina sidang rapat, upacara Agustusan jeung acara resmi sejena. Metode atawa teknik biantara nu dipikanyaho nyaeta diantarana hiji, metode nalar atawa metode ngapalkeun. Metode nalar atawa metode ngapalkeun nyaeta biantara anu ditalar luyu jeung teks nu geus disusun samemehna. Tangtuna biantara teh ditalar atawa diapalkeun eusi teksna. 2. Metode maca naskah. Metode maca naskah nyaeta biantara nu ngagunakeun teks dina prakna, biantara teh maca saukur nu aya dina teksna. 3. Metode catetan inti biantara atawa ekstemporan. Metode catetan inti biantara nyaeta biantara kalawan Maham Padika nyusun biantara. Aya 4 lengkah nyusun teks biantara. Anu kahiji, jejerna kudu aktual. Jejer atawa tema biantara teh kudu aktual, luyu jeung situasi sarta kondisi nu kiwari ke rame dipadungdengkeun. Ulah medar tema anu geus bari atawa jejer nu eta-eta keneh. 2. Rangkaina weweuk. Jieun rangkai tulisan dumasar kana struktur biantara nu ngawangku bagian bubuka, eusi jeung panutup. Eta struktur teh tuluy karingeusian sing taliti. Sangkan rangkaina weweuk.
Tong poho gunakeun ejaan basa Sunda anu bener. 3. Eusina mundel. Eusi biantara teh kudu mundel. Hartina rea mangpaat jeung pulunganeunana. Teu padu ukur nyieun atawa nyonto teks biantara nu geus aya. 4. Basana hade. Biantara teh kudu matak ngirut, sabab patali jeung seni nyarita. Kukituna, basa nu digunakeun ge kudu beunghar jeung euyeub ku mamanis basa. Bisa dieuyeban ku basa sisindiran, babasan jeung paribasa. Catatan referensi bacaan, atawa kalimah pinilih nu ditepikeun ku hiji tokoh. Nepikeun biantara. Sangka nepikeun biantara hade jeung tartib, aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun nyaeta. 1. Sora atawa artikulasi. Sangkan biantara kadenge ku balarea, sora kudu bedas jeung tatag. Bentes ngalisankeun kekecapanana jeung henteu loba ngarendeg tina nyarita. 2. Lentong atawa intonasi. Lentong kudu nu merenah ulah nepikeun biantara basa Sunda ku lentong basa Indonesia. 3. Wirahma. Wirahma patali jeung anca gancangna atawa tarik halona dina nyarita. Ulah rusuh teuing, ulah ngayayai teuing. Kudu bisa ngatur lebah mana kudu anca atawa gancang, lebah mana kudu tarik atau halon. 4. Nada. Nada patalina jeung rasa eusi biantara. Upama pikabungaheun kudu dikedalkeun ku nada bunga. Upama pikasediheun kudu dikedalkeun ku rasa sedih. 5. Pasemon atawa ekspresi. Pasemon atawa paroman patalina jeung nada nu dikedalkeun luyu jeung eusi biantara. 6. Pasang peta atawa gestur. Pasang peta patalina jeung gerak awak nu efektif teu kaleulewihi. Biasana pasang peta nuturkeun wirahma jeung nada biantara.